butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping dimimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh taon deui si hayu naik seetik belemaya samping Maulana dan lain sebagainya kuari ma atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segala Al-Haji segala kitu Al-Puket macem-macem geus BHS segala tamer kuari ma dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiuh sia naon kitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ka buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nangtung heula di bandara jeung Gus Dur urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus tekebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya cak janat apa itu mobil gitu Daihatsu oh memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kan Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Geus naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua bagus cek Gus Dur beres turun datang kak naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus ele aing payung aja cek Gus Dur bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur sial eleh siap waing cek Gus Dur bayar Gus siap tak di Jepang aduh eleh jada terlalu mahal ceknya jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir ceknya ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah hari